Loba. Nasi kuning Gede belah. Bikin calang apa aja juga pugu. Lauk pugu apa? Lauk pugu. Lauk kembung goblok. pugu. Chicken kiong bitating. Harga Rp500, perut Anda kenyang. Sama goblok lain briefing lain. Bapak anak koboy aja. Anjing eta mah tuh Jagger. Jagger ka hiji cucurna. Kedua kadang Jagger kaisa. si Eli. Jamaika, negara Yoman. Assalamualaikum teman-teman. Yoi. Asik. Oke. Selamat datang kembali di SMP Podcast. Namun kenapa SMP Podcast teh? Subur makmur pamanukan. Anjing sumber makmur. Kan episode kemarin teh sumber makmur pemanukan. Orang sudah makan podcast. Mana naon? Sun mamah papa. Hai. Anjir sih. Tapi bukan. Tapi memang belum ditentukan ya SMP Podcast teh naon. Tapi misalkan teh buat yang nonton mah misalnya SMP teh halusna artinya iya boleh bebas. Misalkan sarjana muda Anjing, bisa. boleh. SMP teh misalkan naon ya waduh. Sinar matahari Prambanan. Toko aja kita waktu. Jadi store atau eta maksudnya. Sinar mulia plastik. Bisa. Bisa sinar mulia plastik atau bebas lah terserah kalian mau apapun ya. Masalah- Nah, itu manggihnya keur kieu nya. Naon teh? Ngeblank gitu geus pointing gitu. Asli, ieu mah juga nanti efek geus 5 watt Asa ulah kabut mulia we lah nya. Naon kabut mulia teh? Material. Ke material bangunan. Oh, suka naik kayak singkatan aja. Jadi iklan atuh eta mah coy. Ya kalau gitu So. kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Kemarin kita ngobrol tentang keantikan Andi. Dan memang di antara kita bertiga itu adalah yang paling antik si Andinya. Andi punya karakter tersendiri. Yap Betul. you. Pokoknya di kelas tuh guru-guru paling tahu tentang Andi. Silakan Bapak Andi memperkenalkan diri. Saya mah da kumanya da Tapi guru SMP yang paling kumaneh dikenang saha? boom. Guru naon itu? Wali Guru kelas. IP, wali kelas tilunya aja. Kelas lu. Boom. Ai kelas 1 saha wali kelasna? Pak Asep. Naon nya? Saipullah. Lain Tapi Asep semua demi Allah. Asdan Aduh kepunten. Asep Dani guru bahasa Sunda. Asep dan Pak Asep. Iya. matematika Saudaranya meureun. Asep Ajat. Asep aja Ajat, dan Asep bener. Guru Dani. naon itu teh? Guru Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda PKN. Ngarangkap we ini nya mah da sarua. Penting mah gaji lancar meureun. Akhirnya nggak bahasan ya? Dahareun. Kuliner. Nah, Makan di SMP kan memang identik dengan orang maksudnya keanehan dan juga jajanan. Ya, jajanan identik dengan jajanan. jajanan. Di SMP teh kan kadang-kadang ayeuna oge keur viral teh ini jajanan SD tanya bener Nah, tuh. betul, Iya, betul. ingat jajanan SD. Tah jajanan SMP orangnya rarane sebenarnya. Tidak lazim. Tidak lazim. Jajanan SMP. Aya non nasi kuning gede blag. Tah, kela. Jadi di gerbang orang teh aya 2 gerbang masuk. Iya. Ya, aya 2 gerbang masuk. Nu pertama teh gerbang utama yang pinggir jalan raya, Betul. yang Itu depan mah polsek, akses SMP banget. akses SMP Iya. banget. Hijri jam. Lewat SD. SD. SD Dan SD bisa lewat tukang. Betul. Tapi eta teh gerbangna dikunci tuh sih lamun lewat tukang. Untuk lamun eta mah kan teu sih jadi mun sore-sore teh memang diparake ku ieu ku warga-warga Warlock. warga Ciba kan. Ciba teh naon? Cilin Barat. Singkatan. Cibastun coy, Cibastun. Tapi jangan salah kalau misalkan masuk ke gerbang itu pakai ini aja. Pakai ID card. password. Pakai ID card. Pakai fingerprint. Pas ID. Permuk kasih make permuk. Naon permuk teh? Verifikasi muka. Pakai KTP. Nah, jadi singkatan kieu. Kan jadi salah ringkatan. Nah, jadi racing kieu naon? Rea singkatan. Racing. Bukan aing maman anjing. Memang. Maman racing. Tapi memang eta mah jang Ciba naon tadi Ciba. Cililin Barat. Cililin Barat. Khusus warga Cililin Barat lewat kadinya. Jadi emang sok mun basket main bola kan dirinya. Kan orang dirinya ngaluarkeun jurus main bola dirinya aya. Shaolin Soccer. Tenangan bayawak aing. Tenangan bayawak. Tenangan bayawak bari kita. Tenangan bayawak anjing. Pakai sepatu mogul. Tapi eta aing masih berkesan sama sepatu mogul Asli. anjing.
Eta anjir Memang moal orang pohon, kahiji kan. orang tengah mana mah sepatu mogul, kadua anjing asa eueuh sepatu mogul tapi Memang udah atuh baheula mah teu iklanna coy. Jeung emang teu terkenal cuy urang si Mogul eta teh. Local pride gitu. Local pride eta. Da atuh nya sepatu murah kisaran sabaraha baheula sepatu orang paling mahal meureun 50.000 lah. 100 lah ya. 100 teu sepaturan nican. anjing 50.000. 50.000 si Oh, Mogul. 50 teh sebelah. Sebelah kanan. Tamun eta make sense. Cepet mah masih oke karena enak ge loba. Asli, da murah baheula jeung baheula mah asli. 50.000 nih. Asli. Saeu katuhuna sepatu, kencana soalau. Nah, Balik dia, anjing. munculnya si tendangan itu teh tidinya. Jadinya tendangan bayawak. Eta gua talenar ka. Berarti mana tiap tapi kan SMP teh isuk-isuk aya so berang aya kan SMP teh. nya dua sip sarua Dua sip sarua oge. Rata-rata SMP SD SMP dua Mana sip. main bola atau basket barudak Cibab jam sabaraha? Sok iya sok tanding pan. Tah, Oh. aya dua mun aya nama kan klub sepak bola komunitas. Bola ge aya urang ASSB. Hah? ASSB Naon ngaran. AS? Association Sepak Bola Sumur Bandung. Aduh. Keren eta teh pada masana bola SSB teh. Paling jauh main bola kemana? Paling jauh teh ka Ranca Panggung. Paling jauh ka Ranca Panggung. Batur malintas naon itu kemana ranca panggung anjing deket. Tapi Tapi eta baheula mah merasa jauh. Tapi pasti ketebak sih. Pas ngangkutnya pasti pakai dolak. Pakai itu karena Madonna. Oh, karena Madonna. Oh, naik karena Madonna. Baheula eta perjuangan si ASSB teh ke ulin pangulinan ke usum lang layangan. Carita teh. Iya carita kumaha nya bahasa Inggrisna. Naon? Tidak dilekang oleh waktu teh. Naon disebutna teh? Eta we lah kitunya. Never mind. Never mind anjing. Tidak pernah terlupakan. Tah eta. Jadi kisahna teh hayang boga baju kan baheula mah nyieun baju jersey geuning. Betul. Baheula hiji-hijina teh digalanggang. Tah. Lu bisa nyen jersey teh. Heeh, baheula mah papatungan sapoe 1.000. Ku cerdikna budak urang baheula. Alhamdulillah kitu nya otak-otak teh geus main lah kana usahana teh. Jadi duit gugunuk teh digolangkeun. Jualan nang layangan, jualan petasan, baheula teh tah. Monopoli lah. Hasilna teh dibalikeun jersey. Baheula mah musuh bubuyutan teh Roda. Hah? Roda FC. Naon Roda? Eta barudak sayur. barudak ieu. Bergelut. Tapi memang eta silsilah ngaran Roda FC teh memang tinu pelatihna Mang Enah ngaranna teh. Mang Enah memang boga gerobak tah ngaranna teh Roda FC. Eta barudak si Mawardi Jain Utama mah. Mang Enah mun teh. kesalama eta Mang Enah. si Mang Enah teh Roda. Tapi jaragoan cuy main bola na eta. Roda rombongan. Ayo aneh Rombongan si Andi teh. dangdut. Nah, di mana Mang Enah teh bener. Memang ada halus gitu aja. mana. Arah rantik. Tah oke si Mang Enah eta. Oke, lanjut. Eta pelatihna teh eta paling hese dielehkeun. Si Mang Enah teh. Barudak Mang Enah eta si Roda eta teh. Jarago eta mas di SSBG can pernah menang ngalawan eta. SSB mah da atuh Pakai dukun meureun. tuh aja itu pakai dukun zikir juga mah cai asin cai doa. Ikan mau Pakai gula, jadi gula teh kuat. Diburak. Tapi aing baheula gitu sih ku babe urang, ya rek main bola nginumna caina tak campur gula beureum jadi meh kuat. Padahal kan memang glukosanya. Ya. Tapi memang ngaruh eta teh. Ngaruhnya. Terus ada mitos oke lamun misalkan main bolanya jagoan numpatna tarik. Iya cenah makan iya kan. Naon? Minyak mie. Pernah teh pengalaman, mitos eta. Mana ada anjing minyak Inti coy eta teh intina mah. Mina mie sedap. Gurimi. Top ramen baheula mah top ramen. Mie anjing. Itu memang eta teh model ieu gula, cai mie eta teh meh teu garing ti korohung. Oh, iya jadi meh teu Tah eta. naonnya meh teu haus wae Tah meureun. gitu mata kadang ngabaheun gula. Oh, nya. Permen karet Permen aya nama. karet aya nama baheula mah gula. Oh, da baheula Malah kan gula. Big Bubble aya meureun baheula ge. Aya. Kan teu kabeuli gula we gula beureum. Gula beureum we. Sagandu gede kan. Bikin calang apa juga pugu. Lauk pugu apa? Kira? Lauk pugu. Lauk kembung goblok. Oh, pugu-pugu. Pogo. Lauk pugu. Lauk pugu. Kayak kan dareun pugu bae. Aya. Aing mah nyebutna mah eta lauk pugu. OPS kan, ops pugu-pugu. Lauk pugu. Tapi lauk kembung masuk angin itu. Heeh, aja dikerok.
Banteng ada cai jadi kembung. Tapi lamun ngomong-ngomong eta cemilan nu pugu-pugu bu. Pugu-pugu di sekolah SMP ge loba anjing cemilanana bro. Banyak. Mulai Sok diharap. inget-inget, Ya diharap batagor mah pasti aya. Batagor, cakwe. Cakmin mini. Cakmin. Eta nu paling berkesan mah eta nya eta sangukon yang gede belah. Bener. nah, Jadi legend. jadi kieu diharap gerbang teh cemilan teh tadi cakwe. Terus di teh batagor. Pas tahu almarhum Mang Enod. Mang Enod eta. Enod, Ya. Terus almarhum deui. Almarhum. Tapi baheula masih zaman 1000, Ya, 2000 Ya, ya. 2000 lah. Kayak bakso tahu, batagor, eta cakmin. Cakmin mini. Tapi eta Mang Enod kan deui. Baso teh Mang Enod. Kan ngeunah bumbuna teh. Aing masuk meta dilobakeun bumbuna. Bumbuna teh kok yang dibalik jeung sangu. Geunah eta dibakel. Juga pecel coy. Ih, enak banget. Bang, meser sabaraheun 1000-an tapi bumbuna 3000. Dibawa jeung sangu tapi ngeunahnya. Ngeunah kene, ngeunah lah cek baheula mah da. Ngeunah cek urang beda hasilnya cek maneh mah teuing gitu. Tapi memang cek aing mah ngeunah we. Zaman-zaman SMP mah ngareunah. Di depan gerbang mah jajanan standar. Heeh. Di belakang gerbang anjing nu ararane. Eta nu Mang Rupaning mah anjing. Terbaik. Loba adalah rupa-rupa. Nasi kuning Gede belah. gode blag. Coba jelaskan gue Coba, Eta nya nu paling Coba jelaskan nasi kuning gode blag teh nu kumaha. Kalau menurut saya mah ya. Ya kan bukan pandangan masing-masing ya. Pandangan Karena Jadi si godeblag itu campuran telur dicampur sama terigu. Oke. Jadi si jumlahnya lebih banyak gitu kan. Betul. Nah, kalau menurut versi saya, kalau menurut versi Bang Andi ya. bener eta gitu. Betul ya? Coba Eta teh coba lamun jelaskan anu nasi di kuning gode blag. jadi si marketna sih target market. Target market eta nu Anak jelema. sekolah. Heeh, anak sekolah jeung jelema nu jara rawuh anu teu sepet sarapan. Tah ku eta mah eumeur beuteung teh. Kuat lebih ka jam 11 eumeur. Eumeur nya kuat lah kitu nya eumeur. Nagen haben anjing. Nepi ka jam istirahat teh. Karena emang sanguna emang nya teh begitu ngeunah sih sangu meueut. Tapi emang nu penting mah sebel gitu. Tah eta ku aneh-aneh teh endogna euy. Sieuran endogna teh make tarigu gitu anjing. Melo bae nya. Ternyata ada korelasinya loh sama tahun sekarang gitu kan. Kalau program pemerintah kan MBG. adanya MBG. Heeh. Kalau dulu kan ada juga MBG. Singkatannya makanan bergizi godeblag. Tapi nasi kuning mah biasa standar. Ya. Nasi nama standar. Si nama standar. Eta endogna Endogna. nu nyeun aneh mah godeblag. Karena loba Loba tariguna dibanding endog gitu. Karena si warna lagi kan putih ya, padahal gitu kan. jadi Ya, kuning keputihan lah gitu. Anjay jika putihan. Jika mene. Aduh. terus yang membedakan cek orang adalah sambelna, Bro. Sambal oncom sambal nate. Tapi warnana bodas anjing. Biasa ge tipes eta mah sambal tipes ku aing dalani lagi. Tapi memang kan biasa sambal oncom mah nya warnana coklat Coklat. gitu ya. Tapi nah eta bisa bodas nih. Nah, eta warna dasar aku baca. Make apu juga. Apa atau kapur? Make apu juga euy. Direnos gitu. Tapi aya ada dareun anu wah eta anjing aing favorit pisan eta. Gimana? Chicken keong. Anjing chicken keong eta paling favorit. Chicken keong bitating. Harga Rp500, perut anda kenyang. Aya ieu aja. Ada tagline. Rupa-rupa bukan nama chicken keong. Lah, nah bet chicken keong, chicken tengah ayam tambah keong. Sehingga kolaborasi. Da naon atuh? Eta di mana eta aing teu pernah mah. Jajanan SD eta mah bertahan nepi ka SMPG. Ente eta di belah mana? Di belah Di mana? gang tukang. Deket si nasi Jajaran kuning. kan nasi kuning godeblag mah kan harapan imah si Boa. Heeh. Anu baheula mah can dibangun geuning. Heeh. Namun anu jajanan-jajanan rupa-rupa ning eta nu pas asup ka SD. Pas gang teh nya, pas gang asup. Nugget kan, nugget karotak. Tah eta. Naon sih nugget? Anjing nugget eta mah. Siga tempe anjing nugget. Ket kerarandel anjing. Aya ade basus korodok kan. Anjing cik aing teh. Aing ting dengan nama ada basus ngan ku aing nih ngaranna basus korodok. Nya nanti ampun parel gitu nya. Ya.
Tah tukang dagang teh memang urut jerawat nya bopeng ngungkul. Tah teh cai eta basus korodok nya aing teh. Nah basus eta nu dagangna korodok teh kayak teh. Baheula eta mah aing aduh aing. Tapi eta cikun keong belah mana anjing? Aya di Bitating coy. Karena teh Bitating. Betating saha betating. Tukang chicken keong. Anjing. Tapi bentuknya siga fried chicken. Baru lihat gitu tah. Crispy ya, jadi kumanya. Jadi luar crispy dalam cuy benernya. Gitu. Karena keong. Asli jika teh kotok di tiang listrik ini. Teh kotok di tiang listrik apa sebenarnya? Mah rasana. Ada berarti kan teas di luar itu juga teas. Pasti tangkol ngeblentrang teh eta. Teh kotok di tiang listrik karena nanti. Teh gitu jika gitu ya teh seru. Kentang crispy. Chicken keong tapi tak mana ngasaan chicken keong? Masakan emang ngeunah, make bumbu aida, aya bisa make saos. Teh bumbu-bubuknya nu lada. Dan sebenarnya mah keongna mah leutik lain keong sih, ngan campur lah ya keong Betul. Keong atau harmis? Keong, harmis mah tuh mahal coy. Keong mah kan tinggal ngalah atuh keong mah aja. Atuh para meri atuh di para jelema keong. Tapi dah ngeunah sih cik aing mah ngeunah gitu. Pernah coba? Aing mah minang. Waduh siapa aja? Demi Allah aya Emang chicken bener keong ada asli. diplastikan kan Pak. Diplastikan bener-bener ada. Plastiknya teh Tapi orang can pernah beli. baheula mah kan emang plastik clip, aya nama kan plastik clip aya baheula mah nu direrap ku lilin geuning. Eta Dirapat lah pakai. Oh, jadi geus diplastikan gitu lain ngagoreng langsung diabus-abus Tuh. teh. Mimiti ayam mah di kitu pas kadienakeun meureun loba nu meuli jadi ngadadakan jadi Keongna nya ngalah heula. tuh anjing. Kesawah lah. Jadi bener ieu keong. Iya keong bener, keong jeung tutut tah. Keong anjing laleutik keong. Sabarahan baheula eta? 500 sih sabaranya. Da 500 ge di ladangan keong. 500 2000. 2007 emang di ladangan pena saeutik lah meureun jeung. Gop. Jadi Seribu emang baheula beneran. mah loba keur aing geus teh mah 500. Ge sarua kuantitina mah loba. Ya. Ngan keongna dileutikan, tariguna dilobaan. Gitu taktiknya jualan mah emang gitu tiba lagi geus teh aneh gitu mah. Aing jat tengah chicken keong deui. Ya bener asli aing mah. Da loba ka arah-arah nu Tapi selama eta tidak menemukan kasus gitu. Misalkan teh keracunan ku keong. Tuh alhamdulillah sarehat. Keong tutut lain sih. Heeh keong tuh. Iya, bukti sehat. Sehat tuh aing hirup kene masih kene calakan aing. Tekan keong teh aya beberapanya aya maksudnya aya harmis maksudnya keong kerangnya eta mah. Kerang. Terus aya tutut. Nya sarua kene moluska keluar. Bekicot. Heeh. Eta nu kumaha anjing? Tutut atau bekicot? Eta mah keong. Keong mas gini coy. Keong mas. Atuh geulis anjing. Nah si pampanggil. Keong literally anu berarti eta mah snail anjing. Heeh, moluska keluarga moluska. Anjing aing Moluska, gak moluska goblok. Molusku sida aya Aing obat. atuh anjing. Obat ama. Murid Pak Heri aing mah. Murid Pak Heri. Oh bener Pak Heri nya. Pak Heri anjing terbaik eta. Gagah anjing. Aing mah Legend. paling nempel ilmu ku Pak Heri mah. Tapi orang sempet rada kesel sih gara-gara nu kita nyebutkeun naon Nama-nama Latin. nama-nama Latin harus 15. Dan emang hampir semua murid teh teu lolos coy. Heeh. Karena ada bingung 15 kudu ngapalkeun nama Latin Ngaran loba ngaranna ararane. Karena kan nu paling familiar adalah Oriza Satipa. Aing Mimika Pudika. Anjing. Tah terus hampir seberapa minggu eta teu lulus kabeh. Si Andi lulus anjing. Ni cai teh mah pedah naon tetangga cai teh dilulus. Padahal aya trikna eta teh. Teh pada etrikna anjing. Kau yang jelaskeun ka mana trikna teh. Kumaha trik. Aing teh kan hampir 2 minggu lah orang teu lulus wae anjing karena 15 orang hafalan kan 7 atau 5 karena 7 5 anjir kudu 15 teu lulus wae. Istirahat we ngobrolnya si Andin di cek urang teh nah orang teu lulus wae kieu trikna cenah naon mana apal sebriji anjing paling apal 7 geus apal 7 balik deui ka nu mimiti tapi acak wah bener kitu sok cobaan da aing kitu da aing teu apal anjing 15 oh nya geus atuh aing nyobaan lah minggu hareup teh kitu balik deh jawab cek Pak Heri teh udah Pak oke kamu lulus anjing bener Lulus kan keluar ya, lulus keluar. lulus keluar Jadi hambatannya itu bukan karena kita susah menghafal, tekanan juga kan. Suasana Tekanan di kelas emang. kan. anjing bener Wah, tekanan terus Tapi memang terus sieun oge sih Iya oke gitu kan. Jadi butuh bah sosok guru seperti itu Iya, teh. nya. Me urang teh aya Bentuk bener mental ya. eta jadi
Ngaranna guru teh kan digugu ditiru. Tuh. Ini dilan banget anjing. Emang bener. Oh, eta bener, teh. bener. Si Dia Dilan di eta bulan zaman SMP. nurutan aing si Dilan sebenarnya nama. Dahlan. Mana mah dilanda ieu mah. Dilanda kesusahan. Sedihan. Ya memang sih. Anjing eta naon deui nya jajanan di di alun-alun loba jajanan mah, Bro. Loba lah jelas jadinya mah. Pokoknya mah nu legend di alun-alun minuman warna-warni. Zaman orang eta ketika SD kene aya Asa minuman warna-warni kumaha maksudna? jadi nanti aya kalapa nya Yes, betul. kalapa ya nu mangga jeruk. Anu di akuariuman? Di akuariuman. Di akuarium. Jangan main lauk. Kelapa. Kalapa jarana mah. Eta teh mun aya namanya es kenyang gitu ya enon es nu dibetot teh. Es cekek. Es cekek tapi dibetot eta na teh. Ah, Bala iya, keur iya. zaman urang SD teh 300 perak eta. 1.000 lah. Anjing 1.000. Asli 1.000. Di ladangan kene. Tilu plastik maksudnya tilu plastik. Da rasana ge kitu teu ngeunah. Gula biang. Jujur teuing atuh anjing. Tapi nya ngeunah we geus main Ya, bola. komo karena Awas, kan? pelepas dahaga. Tah, eta. Urang mah pokoknya geus cacapean nutis pasti ngeunah. Ya. Penunda. Pun padahaga. Tilu es naon ngaranna disebutna teh? Es naon ya? Es mantap gitu. Lain. Es naon ngaranna teh? Es doger da lain. Lain. Tapi da campuran naon deui eta? Teuing eta mah. Nyampur jeung ieu, meureun jeung Karbit, lain aja jeung apu eta. Yang lodong. mie ayam di alun-alun mah mie ayam terus deui teh naon dah lo banyak. Mie ayam tah, mie ayam Mang Asep ya? Aji kau Mang itu. Asep. Eta terbaik. Terbaiknya. Masih kene aya nepi aya lagi. Lain naik nih. Aya aya lagi. Anu sawina loba. Roda lagi sarua. Warna biru. Aya warna biru sarua versi banget ya tapi. Ini balamnya sabar 10.000 anjing meuli teh. 2.000. Anu geus 8.000 Ya, we. Atau masih murah lah 8.000 mie ayam. Asli. Tapi orang banyak sih banyak non banyak memori di si Mang Asep teh karena orang nungguan dijemput kan dicicing di mie ayam. Ah, bener, bener, Ya bener. nungguan dijemput ku Babe atau ku Lanceuk di mie ayam Mang Asep, jeung si Andi atau jeung si Dindin anjing. Namun jeung si Dani apa namanya Dani orang Dani Kaum. Dani Kaum. Pak Ustad eta. Assalamualaikum Pak Ustad. Jadi ustad sih eta. Masya Allah. Asli. Balik di Asli jadi ustad. ini balamnya tukang gelut sih teh. Heeh. Wah, Bener sih eta jadi ustad. Masya Allah. Ka aing ge mun aing nyeun Takbir SW, gitu, Pak, pagi teh. Mun nyeun SW nu aneh-aneh teh. Aduh cenah istighfar ka aing teh. Aduh aja jai mun Pak kemudian Ustad, ya. tapi emang heureuy jeung urang mah. Tapi bener jadi ustad. Jadi ustad sok ngawurung ngaji. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah, Keren tabarakallah. sih eta mah asli. Aing sok inget bagala keur digelutkeun si eta teh ku aing. Ah si anjing angker digelutin wae. Teu leutik teu gede sih ya astagfirullahaladzim. Anjing ting gara-gara naon bateh jeung si Dekici wala geutna. Oh heeh. Jeung si Dekici anjing gelut. Eta kelas 2, eta kelas. Tapi eleh sih deh kijinya ku si Dani. Ente Aya eleh mah teh da kaburu dipisah ku kolot ku warga di dinya teh. Aing nu nganterna ge ieu mah kisah nyata asli. Tapi lain mengungkapkan banyak jadi ngarana teh menggali bisa jadi dendam laman tuh. Ya mah kur nyarita lah. Ting naon nya gara-gara na teh. Jawal cik mah teh dang ka aing teh. Siapa sih Dekici itu apa sih teh naon aing ditantang gelut. Ayo cai teh ku aing diatur. Aji cik aing. Segala hayu wae. Ribut we di dinya teh tadi di gang Komporan. di gang 3 era ribut we. Itu sarua mau babaturan aing sarua jeung si Dani. mana ge gelut oge. Henteu aing mah cing. Pas manenang tuh anjing aing sok sejeng aing cek aing teh babaturan teh aya. Dieu ku anjing eta durdar anjing. Karena ieu karena udah minyak tanah. Minyak tanah. Kan dia loba minyak tanah. Golomrang anjing sih gak ngadu hayam cek aing teh rame kieu anjing. Tapi bener si Dani eta bala memang pokona ka urang teh melayanan naon bebeja we ka urang we Emang anjing. atuh awakna ge seseg gitu. Heeh asli anjing leutik-leutik ge sesek eta awakna terbaik kayaknya. Deui nya loba bae carita teh. Nah, lanjut kuliner selanjutnya di Nah, kieu ekstra jos euy. Jeung susu. Aduh, anjing. Jajanan loba anjing. Nya baheula mah nya Ya. nu identik nu otentik ciri lain teh ai wajit nu kari teh mah geus Nya, itu masukna oleh-olehnya ya. oleh-oleh eta mah. bala mah cilung tah anjing cilung apa tuh mana? Cacing kalung.
Lain aja aci digulung. Oh, aci digulung. Teh. Oh nya. Kunaon berarti pas aja. Di kalung. Nyeun masalah cilung teh nya. Digulung kan. Gara iya nanti makanan khas timurnya juga papeda lah gitu. Yes. Ya, Cilung teh rasana. Tapi memang di Arurang mah lobana aci-acian sih. Tapi sebelum Sunda mah. jajan kan kalian tuh dikasih bekal gitu sama orang tua. Ya. Nah, nanti dikasih bekal sabaraha Anjing aing SMP sabaraha goceng gitu. Goceng ya. Goceng peceban lah. Orang goceng. Gede anjing mah. Aing 1.500 aing. Paling leutik aing pokoknya janda. Ari urang mah. Tapi kan sudah kendaraan. tidak ari lapar tinggal balik aing Balik ka ieu mah. ya. Muru ompreng anjing baheula. muru ompreng. Kan inu aing gawe di pabrik wajit, mungkusan wajit. Tah tiap jam 10 teh ngilu ieu ngilu Dahar. ngompreng ka ieu nu boga pabrik wajit teh meta dahar we aing. Dudungan. Dudungan teh. Sia mah gawe menteu cenah cek dudungan teh. Ah bae we milu dahar aing. Oh bala indung teh gawe di pabrik wajit sama rumah. Ya jadi bala mah rata-rata nu ibu-ibu rumah tangga teh daripada Palat karya lah. cicing di imah mending yang geus mah. Dikaryakeun. Gitu kan. Benar. Ya bener ciga Aryeuna kan enaknya loba di pabrik teh nya ibu-ibu rumah tangga daripada cicing yang mending gawe di pabrik gitu. Tak gitu. Pure baheula lama ibu-ibu teh garawe teh. Hah? Pure gawe teh gawe we ayeuna mah. Tapi kan, ibu-ibu we. baheula jeung ayeuna beda pisan. Beda pisan. Ayeuna kan zamanna emang udah canggih terus teknologi udah maju gitu kan. Jadi ibu-ibu nama kayak AI gitu. Heeh. Atuh ayeuna mah setelan ge hade-hade bujur anjing. Ada prom. Awe bemer tukang. Baheula mah eueuh jiga kitu. Tapi emang setelan dulu mah emang iya ya. Skincare tidak terlalu Oh, ya. wah, Skincare gitu kan. Terus outfit. Ceritakan atuh main bola di alun-alun abus kana akuarium. Oh, anjing. Aduh eta aing. Aing teh loba deui kalakuan teh da. Mun aya layan Ayo, teh. ceritain. Aya we mun aya layan nu sa grup mah geus kana teh moal anggeus di subuh ge. Tak asup akal bola asup kana akuarium. Jadi Tapi teu ngambek sih nu boga eta teh. Jadi kumaha eta awalna Baheula kumaha. mah main bola kan sok di alunnya. Alun ge enak can jadi Madinah. Iya. Kan enak geus jadi Di Madinah. tol Kan, Madinah. heeh. Pok anjing buk-buk main bola teh biasa ditembak ke tajong ku si Gono bola mah, si Ius. Si Gono lah nya teh si Ius. Peledak menentukan setan dipencungkeun ajong teh. Di pancong Halo, gitu. Pancong. Jika kue gitu kan. Kalayang blos anjing kana ieu kana anu es anu akuarium teh. Pluk anjing kadinya. Goblok cik aing. Bola teh pan gede ya. Dah emang eta ge gede kan yang ge. Lubangna lebih gede. Supaya tak kadinya eta keur aduh cik aing. Tapi teu ngambek seuy. Terus tapi tetap dijual. Tapi dijual we da meunnya ikut baheula mikir dijual we anggeun. Abus kana naon cai naon? Kana cai eta cai kalapa teh ya. Anu kalapa sepa teh Warna-warni. pias kalapa pias. Warna-warni. Anu tukang kaset mah geus tah kan tukang gawang teh tukang CD ya teh. Jadi kan. Kabuk da teu ngararambak kadang geus sidik lembur di dinya nu marahin bola. Seuneun. Kecuali main bola ke SMP-nya SMA di lapang pananti moe pare anu saha ngaranna teh Paji Irun, almarhum Paji Irun. Wah. Lain asa kan gigireun imana teh gigireun lapang teh imana di benteng gede. Ku bola plastik emang main bola bluduk main bola teh ngaceleng kalinya teh. Cet ngaceleng ka si imah eta teh. Anjing kumaha tuh hese cai aing teh nyokot ge ka imah eta mah. Pak teh aya nu boga teh mang, euy cenah. Bola kadinya mang punten di alung geuning kumaha geus jadi 2 bolana teh dibelah eta ku bedog. Goblok cek aing teh. Aduh. Ngambek teh sih tapi nya dengan tindakan. Tapi baru teh pas begitu pas balik. Terus keluar teh jadi 2 we. Anjing jadi mangkok bakso cek aing dia bola. Well, jarang kubal iya nya jalan bola kubal asli plastik, bola bola plastiknya. Beliter ya? Liter. Plastik sih sabaraha harganya? Berarti 2.000 5.000 aja. Can nyampe sakitu murah kene 2.000 bola. Kan bola plastiknya anu leutik anu badagnya. Ieu nu badagna. Badagna. Tapi pemberian kempes yang bocor kan itu teh. Justru aja kadang di barolongan ngarah tengah layang cenah. Jeung teu babari bitu kan. Atau bola-bola hukum mah bisa dirakit dina gitu. Tenangan pisangnya mana bisa dina gitu. Gitu Tenangan sintir. Sintir anjing pisang Ambon. Tenangan pisang melengkung anjing. Nah, buat tenangan pisangnya cek aduh. Heeh.
Pisangna pisang naon heula nya. Pisang Ambon ya. Dah pisang cau kulutuk. Pisang nangka. Cau kulutuk mah lurus aja. Cau kulutuk nu kumaha? Aya cau anu. Cau kulutuk nu kumaha? Cau muli bener. Itu cau kulutuk aya cau anu aya bijian. gitu. Bijian. Oh, pisang naonnya ngaranna teh? Pisang kulutuk. Karena pisang kulutuk. Pisang raja. Lain. Pisang raja tapi ratuna sa. Oh, kalau tuh nama anjing. Mulan Jamila, Ajeng Maya Estianti. Iya anjing, kira amanah di banget gitu anjing. Percintaan cinta pertama kalian di SMP siapa? mana? Ya pasti kan ada lah gitu kan. Di kelas Gimana nu maneh resep gitu. Tapi kan teu bobogohan maneh ge. Aing kelas 1 urang mah kelas 1. Eueuh nya. Kelas Mana? 2 nya langsung pamajikan urang. Oh, nya si eta. mana? Oh iya, anu jadi. Pamajikan urang kan sakelas jeung urang. Aing mah aya nu di BK resep. Dah. Sanya ngaranna mah disebut kan eta geus sebut. kawin ya geus Ulah, boga ulah, salaki ulah. bisi pio kata sekedar resepnya eta nu Jadi lah gitu. nanyakeun ka aing. Dang mana resep laguna tak eta aing resep Lagu teh naon ka- tah? anu pangrok jalanan Oh, eta. bang jalanan. Eta emang Oh, tidinya langsung ilfil si awewena teh. Henteu, Apa sih emang- kamu kok emang pangrok jalanan? Langsung jadi ladies pang. Entuh. Oh, ente. Udah budak pesantren. Oh, Ieu Sari. Oh, pesantren rock and roll. Entuh. Di Citiis. Eta teh. Citis teh di mana? Ci- di Watercool, Citiis, watercool. Anjing Citis watercool. Eta terbaik pisan euy. Ci ieu nu percintaan nu. Oh iya mah anjing ngaraja kabeh. Enggak saya mah enggak pernah Mana pacaran. mantan SMP loba pisan, Jay. Oh anjing sih mah keperboy eta anjing. Atuh seta anjing secara tuh ganteng gitu bira kowe. Jangan begitulah, kita sama-sama laki. Era aing apa siapa kau yang disebutkeun. Ada cerita. Jadi Fajar itu teh pernah pacaran lah sama anak SMP. Heeh. Sakelas jeung urang kelas 2-na. 8A. MS lah nya iya. Betul. Inisialnya adalah MS. Tapi berarti mana bobogannya kelas sabar aja kelas 2 oge nya? Kelas 1. Kelas 1. Allahu Akbar. Atuh seragam ge karek ganti teh SD ke SMP. Sia geus menang cem-ceman gelo anjing sih. Aing ge orang Cililin ca aing teh teu wani sih geus wani. Si geus benang ka Bogo. Kumaha ditembak lah. Tembak. Tembak. Terus Dor. terima. Terima. Tembakna via naon? Ya senjata. Ya ek anjing. Pakai SMS. Dan Mengutarakan cinta anjing SMP, Bro. nah, awalnya gini. Jadi si mantan dulu tuh satu kelas sama saudara lah gitu. Ada saudara seangkatan. Cing. Nanya Ima dina hate anjing. lah. Cete. Sa si Cucun kan? Anjing eta mah tuh Jagger. Jagger ka hiji cucur mah. Kedua kadang Jagger Kaisa. si Eli. Bener momen. Sri Kandi. Baik deh kan eta MS eta MS. Terus kan minta disalamin kan, bener-bener salam-salam. Nanti nitip salam mah. Kabaturan. Baturan, saudara teh ya, saudara. Ada perantara lah gitu kan. Anjing perantara. Sampaikan lah salam itu, waalaikumsalam gitu. Anjing. Sana kan udah pegang HP-nya, pegang HP. Mintalah nomor HP-nya, kasih. Nah, di sana mulai SMS-an. Jangan gaya alay gitu kan. Jadi 4 gitu ya. Kalau jadi 7 gitu. Naon ge jadi naon DT. Jadi opat. Tanda tanya ya 5 gitu. Tanda tanya non? Ada yang 5. Hah? Kan biasanya tanda tanya hijinya. Jadi ya, 5 gitu. Anjing. Jadi intinya mah teh merah ada panjang we chat Nah, gitu. gitu. Pakai Terus, S-nya, terus, S-nya. terus. Nah, akhirnya berlanjut lah. Wah, connect. Respon gitu kan, respon. Buka tuh hati gitu. Nah, dalam hati si kenapa gue kan kak orang cik kira itu Anjing. kira itu jadi PD teh heula nya. PD teh heula udah klop aja klik and klik gitu kan. Anjing. Nah, akhirnya diutarakan lah, terima, alhamdulillah diterimanya dengan nilai cum laude gitu kan. Goblok anjing. Ayo karena kumlaut anjing. Ada kan terima lah, jadi hubungan lah pacaran gitu kan. Cinta monyet itu. Nah, cinta monyet. Nah, jalan lah hubungan berapa bulan ya? 8 bulan lah, kurang lebih 8 bulan itu. Anjing. 8 bulan, nah, suatu Momen gitu ya. Hari Valentine. Hari Valentine. Anjing, orang tuh ngerti anjing Valentine teh Eta naon mah anjing gitu kan. memalukan goblok. Nah, orang Aing nu jadi korban eta mah. Tela. Cerita ke Jai.
Orang tuh kan eranya udah SMP gitu nya. Apa naon sih teh. Wah, ieu momen napas. Orang ya inisiatif gitu kan. Ya. Kasihlah coklat, kado, kemas. Jadi romantis lah gitu kan ya. Menurut si pemikiran zaman SMP gitu. Nah, orang carana kumaha ya supaya si ieu teh nya coklat itu nyampe gitu. Ya. Nyampe. Ayo si Odang. Si teh anjing kurang teh. Anjing. Ini adalah kurir aing. Kurir anjing, ekspres aja itu ekspres. Odang Terus, ekspres terus. siap Nah, melayani titipkan. kebutuhan Anda. Anjing. Cete. Tang. Iya bisa tuh ente pangmikeunkeun cekeran. Naon cenah sini? Ah sok we lah. Iya isi nama adalah sesuatu gitu kan. Oke. Oh mana geus ngabungkus kado eta. Sesuatu kado eta. Emang kayak maing heula sih ieu anjing. Kayu mah mana Oh, nyampur. nyampor kayak mah. Niat, Aing keur ngadu kaleci teh lah teh anjing. Dang cenah. Ku aing lanjut ya. Dang cenah. Naon cek aing teh jay. Pangmikeunkeun. Iya, ka saha cek aing teh. Ka CMS. Anjing nu di kahum. Heuh, ayo gas ka aing ganti baju. Aing ka meja kojo anjing. Ka meja biru. Ka meja biru eta kojo aing pisan. Terus Nah, sikat cerita belanyang hayu leumpang da ti Sumur Bandung ka kauma deket lah. Leumpang. Sorangan mana? Duaan. Duaan. Nu mana cai aing teh imahna? Tuh nu itu lurus belok gang teh eta pas gang bin. Oh. Ini kreuh aing teh kecek ketrop. Tek punten, assalamualaikum anjing. Dibuka lah. Kan emang wanoja SMP Cilis ya tetenya nya panggeulisna lah cek aing mah. Nya KBG mengakui mun sieu ngomong geulis nya geulis gitu mau cek aing gitu. Betul. Dibuka lah kumaha teh. Eta nu keluar cowboy nu keluar. Anjing cek aing teh. Aing rada ruas anjing. Astagfirullahaladzim. Duh, hampura apa anjing. Da emang heuh kenyataanna gitu. Make celana pondok, make topinya. Topi cowboy? Topi cowboy? Kumis boplang anjing. tapi lain WHO kan. Wajib. Mereka sajang. Anjing cek aing teh. Aing kan reuas ya. Aduh Pak, punten ieu hari MS-na aya cek aing. Aya coba naon? Itu Pak, ieu bade aya keperluan teh. Neng cek mana? Lain neng teteh gitu neng yang pokoknya tetehnya. Teteh cek keluar. Ieu abi bade masihkeun ieu ti pajar cek aing. Oh nya tuh mun aing buru-buru balik deui anjing. Buru-buru aing lompat anjing cek aing. Kumaha geus anjing cek. Sama goblok lain beri pinggal aing bapana koboy anjing. Serius aneh sih mah anjing. Nya gitu. Oh saya emang teu pernah aing kurang nepi ka ganggu gua goblok cek aing. Aing nu jadi korban. Oh balik ka cek aing balik ka aing. Aing diburuhan naon jai kumaha teh wah. Tapi kok ada naon? 1000 asa dibere 1000 anjing. Da aing minta duit pas aing buruhan tapi cek aing teh da aing sok minta buruhnya mun buruhan tapi aing keur ngadu kali cing mulai kali. Lek aing bere 1000 da ngeuh aing teh ngagugu we anjing. Diburuhan goblok aing samurahan etanya bae aing. Da nu penting mah aing menang duit lah kan. Asli. Atuh tetangga di mage aidur aing. Diburuhan 1000 anjing. Ampunan. Asli Ngomong anjing. pisan. Goblok cek aing teh. Tapi mana jadinya lila hubungan. Lila, mesti lila. Suka ada itu putus lucu anjing putus. Lila. Jocek si bapak teh. Jangan sampai itu sama yang datang aja. Itu pemberani. Dia pemberani. Dia lebih gentleman anjing. Tapi memang atuh Anak koboi. mana koboy aing kot. Mau gitu. Henteu anjing. Siga Pas naon mana balik teh dieran ku tali ka mana sih diperangkokeun anjing. Dieurah si ku aing jeung. diuk anjing. Diade diuk anjing. Diuk. Eta aing guru wasna gitu aing pas kalau aing da bari leupat anjing aing bagi CMS euy. Kan di sekolah mah kur anjing geulis euy Ya. gitu. Cep pernah ningali langsung tek datang tek. Ngobrol ge can pernah. Cep pernah jopo. Aing naon jang anjing bari ke. Aing teh sieun atuh anjing cek aing teh goblok kayak cowboy aing. Aduh anjing. Kocak. Aduh ya Allah. Aduh ya. Baheula eta. Lila. Tapi mana pas balik gua mah. Kapternya nya. Aing kumat kami teh kasih goblok siapa cek aing. Udah. Nah paingan teu kumaneh cek aing teh. Jadi Aminau. Belum cek aing teh. Ampun. Pas panggil jeung si MS di sekolah ngobrol sempet ngobrol tuh ente. Tuh dah aing era jeung teu wani we da jeung nu geulis kitu paling ge seuri gua aing seuri anjing cak. Kan CS na. Sasi CS. CS CMS. Saha? Aya si SU aya si. Si SU. Sok atuh jeung SU ceu teh. Da anjing beda deui.
Oh, si eta Susi. Sakelas jeung urang. Tapi eta pinter bro. Pinter Pinter matematika. bro di SMP. Pinter bisa. Di SMP bro. Jeung urang kan 8A. Susi Amoy ya sana. Ya, orang si MS, si Susi, si nya pemajar orang si Elis. 8A, Bro. Tapi orang tak apal pernah bobogan jeung mana ya. Si MS. di jarak teh. Anjing. Pokoknya mah Belum, anjing, papat Le- nama kayaknya. Lady Boy ya teman. Tapi si di jarak adalah teman kita, Bro. Nah, Teman kita. Tapi si eta enak nge-gym anjir. Oh, Oh, nya. Nge-gym. Aida apa? Woy, anjing ototan enak lagi. Atuh mana beki tertarik ya? Anjing astagfirullah. Pokoknya mah nya si cantik tuh bukan milik si ganteng, tapi milik si pemberani. Anjing. Aing satona. Tapi teu mau kan ke mana mah? Henteu itu mau. Geus kitu ge da siapa sih anjing meureun cenah eta? Jaba atuh aing anjir baheula Tapi kan mana geus keren make ka meja rusti. keren teh cek aing keren teh. Teuing cek batur wae anjing. Kebeja rasti. Hideung Sama tuh mogul tuh. Henteu aing salah capek teh. Eta mah khusus. Tapi eta epic sih mana ka meja. Kemana? Ayo mah besar. Lain lamun si Adi geus keren kan meja. Carana disontok zero jeans. Sepatu mogul. Cek bapana teh. Kamar jam derek langsung. Karena ding-ding. Lupa anjing. Jadi mode cak-cak anjing. Baru cak-cak. Nah, ajak naik. Hah? Lebih naik. Gara-gara Jawab apa kasurupan gini. Awas aing sakti. Aing sakti. sakti. Nah, kun cenah obatnya di jelema teh dikencarkeun ku kolotna. Pada merasa keren pada waktu pada zamannya. Aduh anjing. Asli teh bae. Naon deui nya kadaharan teh. Nih geus ah. Ning teu kumaha nyeri beuteung anjing. Allahu akbar. Loba anjing aing euy bari nginget sih ya ge da. Anjir. Baiklah nantilah sambil melihat-lihat. Terima kasih buat nonton ya yang sudah nonton. Siap. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah menyaksikan. Lagi di sahur di rumah si MS. Waduh. Sahur jang. Sahur aja. Sahur jang mohon Pak, sahur saha? Sahur bapak. Sareng saha? Sareng hel. Salah heo. Hai, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga komen. Dan juga follow Instagram kita juga di @smp_podcast. Podcastnya menceritakan pengalaman-pengalaman nepi ka ayeuna urang di titik ayeuna. Betul. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa follow dan komen-komen dan subscribe. Yo. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye.